dibayar tunai. Mantap. Oh, berjalan. Wah, videoin dong.
semua. Buru-buru dibunuh-bunuh ke sini ke bawah kabeh. Ayo.
Heri. Saya ini yang awal. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul adil amin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Lalu kita payu orang sami-sami panjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu subhanallah urang sadayana dina sahieu enjing ieu tos kempel ngariung di bumina Bapak keluarga Bapak Ento dina raga insyaallah pada nyakseni ijab kabul neng romas di sadah sareng tidak nulingan, tidak nulingan awinya nambah. Mudah-mudahan piluan di Bapak Ibu ya acara sing lancar sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Selanjutnya acara kedua sareng tapi mana ieu hal anu ilharna di orang Sunda ada priana walaupun tos terang kuningan yuk hal-hal anu biasa dilaksanakeun ku urang sadayana. Diboros nampi kawakilan pada tumaras kanggo perwakilan di calon mempelai pria maksad satudana dina hal ieu kumargi kitu waktos kanggo tempat mangga enakeun kanggo perwakilan di mempelai pria. Dengar, itu prokocot kita prokes protokol kesehatan. Apunten, lengkap simkuring wawancara pidato nganggo masker. Apunten, bila ayat di gugus COVID-19, kumari kira lengkap upami simkuring nganggo masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab lagi di Korea, juga tunggu, juga rambutan, tangkal salam dituduhan, juga tuduh, juga nudutan, ngajawab salamna alaunan. Daun awi, daun gedang, alana diperhatikan, upami teu aya pamengan, ngajawab salamna rada tarikan. Terus nanti,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkal salam buah anak kecemak. Ngajawab salamna di gaduh apa? Mudah-mudahan anu ngajawab si asukeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Sallallahu alaihi wa ba'da. Allah taala bi kitabih karim. A'udzubillahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala sallallahu alaihi wasallam man ahabani annikahu sunnati bi sunnati falaisa minni al ayat. Sabada disim kuring manjatkeun puji kalawan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rena urang sadayana pasti kene dipasihan mampirang-pirang kanikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga urang sadayana dina dinten enjing anu rada ieuh urang tiasa kumpul dina ieu tempat. Mudah-mudahan urang ariung dina tempat sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada rusuh Payus Paharudin saudara tadi dari Rencangan Siburing bahwa kecamatan si Ampel. Oh, saudara teh di dieu tos sajam. Siap abdi mualami teuing sabab kiceup dage kiceup lapar beda. Kawan jalan Sumedang meuli enteun di talian mun pidato ulah sok panjang-panjang patuangan tos kukurubukan tujuh paulan geseuri. Jadi simkuring biasanya nyerenkeun teh sajam Pak lamun di RCTI mah Raja Cantik Tanah Indonesia kan ieu pesta nodan ieu teh sabarama geus kare sinyal lamun di mana nut-nutan ieu teh keur panganten sabarama sabab simkuring resep nut-nutan tuh nut-nutan deui wae mun alo geus gumujeng wae aduh senang kok tenang malami amangena mah sabab baheuna anu kahiji silapunten abdi dongkap di Kabupaten Karawang anu sisi pedalaman Karawang baru. Oh kasih guring mungkin sebagian dina ieu seueur nu kenal kasih guring terutama aya Pak Ulan dusun Narongtong baik terusan rekan-rekan simkuring terusan simkuring ketua Bansas Kecamatan Ciampea jadi Arafah. Anu kahiji simkuring nyangakeun salam silaturahmi wabil khusus kanggo keluarga besar Saibul Maksad calon besan simkuring da teh kaleresan pun lanceuk kitu nya ari abdi mati Buya Sejati hayu ti Karanganyar kunaon juga bisa ka dieu gitu naroskeun tadi teh ieu pun lanceuk kaleresan baulan pun lanceuk simkuring. Jadi anu kahiji nyangakeun salam silaturahmi di urang Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Namasami Jawa Barat, terus negarana Indonesia bagian Karawang Baru. Anu kahiji nyangakeun salam silaturahmi. Anu kadua simkuring moal ngajul ka luhur, moal ngopet ka nu deet, moal ngodong anu jero nek tede we simkuring mah tede. Naon tede teh? Lamun cek budak santri mah takir majid, lamun cek simkuring mah keudeuh-deukeut teh dahar. Jadi moalilah kami mah. Anu kahiji nyangakeun pun Allah Jam Usman anu insyaallah bade didahaukeun bener tadi cek Pak MC sarajan teu gigil tadi bakal ditinggalkeun ya Pak. Teu bakal ditinggalkeun lamun teu ditinggalkeun uing barang-barang dicanak deui ayeuna. Dawa tu aralus sa mobil Vino. Ya. Yakin ieu teh bakal ditinggalkeun nganggo adat kebiasaan di mana-mana aya tamu sok ditaros kitu wungkul ka abdi ayeuna atas nami pun lanceuk sarombongan bade nyangakeun pun Allah Jang Usman supados ditinggalkeun anu upamina mah supados ditinggalkeun ngan kitu simkuring
di Karawang teh henteu jangjang, henteu jingjing, henteu kapal, henteu keupul, istuning lengoh, ngan si kuring mungi teh tos perang WA. Tangka jengjing, tangka nangka, tangka jengkol di astana, wios teh jingjing teu bawa asal nu ngadenol dina calana. Gitu cenah. Kitu insyaallah eta mah dicanak ATM. Alat tusuk manual. Dicanak insyaallah nya lo. Tapi tinggalkeun bahaya eta. Bahaya. Eta mah bakal penyesalan seumur hidup. Lamun teu kabawa. Anu kadua, anu katiluna kusapa kurang anggang jalan patepang jauh jalan pangkrok jamau tasik kuring sarobongan itunya sadayana bari siratuan jadi sakali deui nyangakeun pun alo ti luhur sausap ketu dihandap sahipas sapatu di tengah-tengah nu ngaringkuk sagede mutu karesepna ibu-ibu lamun heuras jiga mutu lamun leuleus jiga tahu lamun bituna bau ramusu karesepna ibu eta nu penting namanya gitu. Lo terakhir pisan da usah ibu merek anu terakhir pisan mah urang doakeun kurang sadayana kumaring sim guring pun alo teh asah atah keneh di bidang rumah tangga da ieu teh bade nembean sim kuring nitip ka keluarga besar di dieu pangdidikeun pendidikan agama pendidikan rumah tangga sim kuring nitip di dieu si kuring yakin jeung percaya ka urang dieuna orang agamis masjid oge ararangkeun mangga tuntun pun alo kanggo ngajalankeun parentah-parentah Allah Subhanahu wa taala. Upami dama dinten Jumat alimkan masjid usul ku bapak mangga kidunya aja ke masjid. Terakhir pisan yuk urang doakeun ieu pun alo si jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah silih pika nyaah silih pika asih silih pika deudeuh. Tadi si kuring ngabacakeun ayat Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah silih pika nyaah silih pika deudeuh silih pika sok aya paribasa anu nyeretkeun teh kieu sing dugi ka pakotrak kitu otrak edan sih pakotrak itu ulah sing kuring mah teu harap propek ka pakotrak kitu ge sing dipaot anu sing dipisahkeun ku maot urusan anak ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab geuningan aya nama aya ini oge popogatan. Da pasok main we HP kabita kitu nya. Jadi mudah-mudahan urang doakeun sakali deui mudah-mudahan ieu pun Allah sing jantan keluarga sakinah mawaddah warahmah silih bidanya silih bidana silih bidana. Terakhir apa kurang pengadoa mudah-mudahan doa urang aya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhir, lima pesan pribadi si kuring selaku mamangna kapun alo. Selamat menempuh hidup baru, selamat bertempur di atas kasur, selamat berdenggang di atas ranjang, tapi jangan lupa nanti sembahyang subuh. Eta anu terakhir nama. Nah gitu, tentara kacibutu jalanan aprung-aprungan, dewantara abdi mungsa itu sabab ieu patuangan si kuring kukurubukan dan di jam 7 abdi can sarapan. Anu terakhir pisan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan lapor sama polisi. Oh, terus aja bu. Sendiri. Air. Oh, terus capek. Abi mau dibayar ini kalau dilanjut. Usai itu anu biasa apa yang bisa digoreng. Sekali ini juga dari habutan. Bila ayah salintan, buah salintan. Di jalan kaparapatan, hapunten, abdi hapunten, wilayah kaparapatan. Salintan, buah salintan, beli cendol di kalapan, hapunten, abdi hapunten, si ganteng balik pamitan. Usai itu tidak mungkin, ada daulah ya aku main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa awalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadirin sadaya, urang singkatkeun wae simkuring ngawakilan Bapak Entok Atanapi Bapak Tohari kedah nampi rombongan katamu atanapi nampi calon pengantin sakumaha anu kaunggah kurang sadayana kakuping kurang sadayana tadi anu paratos diutarakeun di kasepuhan calon pengantin pamegat anu alhamdulillah ieu calon pengantin pamegat cacaka gandang kaciri kasekna bahkan dina waktu ayeuna mah anjeunna pakasekna dipuja-puja diugung-ugung di lemurna kene kumargi sakitu kaunggah kurang sadayana anu dibegikeun ku kasepuhan nyaeta nomor kahiji nyanggakeun silaturahmi. Simkuring nampi karena silaturahmina mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana sing janten wasilah urang sadayana panjang yuswa. Amin. Hayo panjang yuswa. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha jalma anu resep kana silaturahmi maka bakal panjang umur. Kita nomor kedua saha jalma anu hayang loba rezeki maka kudu resep silaturahmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan wasilah silaturahmi aswabila silaturahmi urang saya sing dicantenkeun duduluran dicakekeun babaraya. Anu nomor kedua nyaeta silatul jasadi nyanggakeun bakal calon pengantin nyaeta Jang Usman Soleh. Alhamdulillah dititipkeun ieu teh soleh ti dituna keneh oge. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Jang Usman Soleh sing sesuai sareng namina sing dicantenkeun doa mudah-mudahan dina rengka paripolahna sing sesuai sareng aturan agama Islam anu dianut urang sadaya. Para hadirin, para ibu bapak sadayana anu salajengna nyaeta nyanggakeun silatul mali aya cacandakan anu dikeleh anu disuhun bahkan anu dipanggul anu dimobilan disanggakeun simkuring nampi kana sagala rupi naon anu dipasrahkeun ti panganten pamanggi calon panganten pamaget simkuring ngawakilan Bapak Ento di dieu nampi kana sagala rupi. Anu terakhir nyaeta nyanggakeun silatul doa ngaduakeun ka bakal calon panganten khususna anu insyaallah sakedap deui sapadana ieu acara serah terima anjeunna bakal diisrena anjeunna bakal dirapalan. Alhamdulillah Bapak penghulu para dosa santi tadi kene mudah-mudahan duakeun urang sadayana dina enggon ngalaksanakeun ijab qabul anjeunna sing aya dina kalancaran. Oge saparantos ijab qabul mudah-mudahan urang duakeun urang sadayana ieu Jang Soleh Usman kali Neng Siti Nurrohmah Saadah mudah-mudahan sing dicetak dicantenkeun kula warga anu sakinah mawadah warahmah. Hadirin sadaya sakitu anu kapihatur sihapunten anu ditedah pilih aya cariosan anu teu sapagoros sareng para tamu sadayana
maklum simkuring manusia biasa sok seueur kalepatan seueur kesalahan sakitu wae wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di eta panitia atau ayo dibicarakan mangga. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji kali syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Anu kantos paparinan ka urang sadayana mampirang-pirang kanikmatan terutami nikmat anu pangagung-agungna nikmat iman sareng Islam. Sholawat sareng salamna mulia dilimpahkeun ka junjungan urang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kulawargina, para sahabatna, para baturna termasuk urang sadayana anu puji syukuring dipika hormat keluarga besar khusus Sohibul Bait, Sohibul Hajat. Alhamdulillah tos hadir di tengah-tengah urang. Anu kaduana calon pengantin istri nyaeta Neng Siti Rohmah Saadah Nurrohmah. Anu katilu Bapak Wali nyaeta dan yang bertindak selaku wali tadi akan Bapak kandung Neng Siti Nurrohmah Saadahnya. Anu kaopatna saksi nikah ieu teh baris disaksian ku yang anu pika hormat Ustaz Aceh nya. Aya Pak Aceh mah. Oh bangunnya. Anu terakhir rukun nikah kalima nyaeta ijab kabul, ijab pernyataan atau nabi anu nikahkeun anak ya. Bapak Kuto Hari sareng kabulna kin bade diucapkeun ku Agus Mansur. Anu bahasa naon? Bahasa Sunda bahasa Indonesia. Alhamdulillah rukun nikah kaos kumpul sadayana berarti daya halangan hukum. Mudah-mudahan urang sadayana ieu tempat sing dipengingkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Abdi Walian nikah dan Abdi apa monggat anu namina Kang Usman Saleh bin Ali kawan mas kawin Pak Artos kawan mas kawin kumas 10 gram dibayar kontan. Pak Kuping orang sadana Bapak Bapak penghulu abdi ngawakilkeun wali nikah hakun bapak anu namina Neng Siti Rohmah Kak Usman Saleh Ali kayan anu kawin Mas dibayar kontan. Abdi terima wakilna di Bapak Terhari kanggo nikahkeun putra Lumina Sepuluh Prasada Ka Cep Usman Saleh bin Ali kanggo mas kawinna Mas Sapuran dibayar. Pribados pada ngaoskeun lagu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Usawi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin wa tasrihin bi ihsan. Ya Usman Saleh bin Ali, saya nikahkan Siti Nurrohmah Sa'adah binti Tohari kepadamu, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Nurrohmah Sa'adah binti Tohari dengan mas kawin emas berat 10 gram dibayar tunai. Barakallahu fi aqdihima, barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa wa ma allafta baina Yusuf wa Siti Zulaikha wa ma allafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Waghfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabil al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 8 Maret 2021, saya Usman Saleh bin Ali berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan ya tambah. Ya, tangan saya. Salam ke Pak